Ahli thariqah mah teu kanyahoan baheula di Tangerang aya jelema eedanan. Henteu kanyahoan ku sasaha ge. Eueuh nu nyangka edan we edan. Kuari ge kan loba nu edan di Tangerang. Asli. Ieu mah eedanan beda. Nah, eueuh nu nyaho setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun disangka nu edan we. Bahkan ku budak leutik kadang-kadang diome edan teh edan we meus. Tetapi aya salah seorang kiai Tangerang zaman Ki Khairun, si Ki Khairun lamun hayang nyaho eta edan wali. Coba bener teu akhirna si jelema nu ngadenge teh ya, nu ngadenge ngaranna Soleh datang kan edan. Assalamualaikum nya dempo we kieu. Assalamualaikum 3 kali karak dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta doana kula wali. Nyaga ka aing wali. Aing mah edan. Sia kunaon nyaga ka aing wali. Tetep pangdoakeun kula pangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Aing sia nyaho sia aing wali tisa ti Kiai Hairun cenah. Kunaon ngabuka-bukakeun rahasia ka si Hairun cekna. Aing saking geus edanana masih kanyahoan keneh bae. Geus aing mah ngadoa bae ka Allah supaya aing dipendekkeun umur supaya 2 poe seminggu pae. Ieu ge asana Habib Rozak ngadoa pae hasan. Wali mah mung kanyahoan, ai kuari mah wawalianan. Jubah digedekeun segala rupa bariteun sabenerna ya sakikituna we ai asli wah masalah. Nah, wari mah jubah panjang, calana nolol ka handap janggot sakieu. Masyaallah, di Indonesia ambal aya tarang hararideung sakumaha dipekan bae. Tah, tetapi teu asli, tanu asli mah sakumaha tadi. Ketika kajahoan ceurik ya Allah ya Rabb. Sakieu geus nyumput tapi masih keneh kanyahoan bae. Eta Hairun berarti lain jelema leutik bisa nyahoeun ka aing kikieuan bae ge. Nah, henteu lila Ki Hairun ge sarua lantaran nya ge berarti kanyahoan. Akhirna ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu mah lamun kira-kira geus beres malah mending anggeus ge teu lila mau. Tah jadi lamun geus kanyahoan walina, mau teu lila mah. Nah, di dieu loba nu geus kanyahoan walina ieu. Nah, saya kau yang ditunjuk ya. Kira-kira tereh eueunan ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun seputar wali. Urang diguyur hujan ketika tanah tandus, tatangkalan layu di hujanan, masya Allah. Ya karim ngeunah kajahoan ngeunaheunana mencet ke bos 100 kamari keneh geus beak daharna tiis di mana bae. Masya Allah, dek zikir tadi sarapan heula padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula. Masya Allah, mantep jasa. Nah, ya kan tiis neuleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Aya hujan cai, aya hujan ma'arif wal asrar. Ketika jelema istiqamah dina tariqah henteu gideg-gideg endek pahareup-hareup jeung bupati, deuk pahareup jeung gubernur, deuk pahareup jeung menteri, sekalipun presiden jelema tah mah kabeh ge isuk pageto ge bupati ge paeh, gubernur ge paeh, menteri paeh, kiai maot. Beda setting bahasana ya kan. Paeh kabeh ge. Jadi ulah kusebab deket jeung pamarentah gibeg. Masya Allah, Kifudoli lamun ceramah dekat bupati beda. Bupati hayang rada nambah ieu na tah ieu jurig nu sabenerna mah tah. Ulah gideug
dek saha sarwa makhluk Allah ketika bener-benerkan ketika salah-salahkan tadi Pak Bupati di dia makomna makom toriko nyaritakan dahsyat anu ngomong beres Bupati ya udah sekali-sekali deh sih di makom dia nyaritakan bola sembarangan menang tapi orang doakan persitana supaya jadi wali ya atau bupati dah kena jadi wali minimal wali kota lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arif wal asrar kudu istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid hartina guru mursyid nunuduhkeun kana suluk hartina ngambah lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom tobat makom sobar makom zuhud makom syukur makom tawakal makom khauf makom roja makom ridho makom mahabbah niti dina makom hiji-hijina makom suluk ngaranna lain satabrang parahna nah ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan ulah sambarangan mere torikoh ka jelema nu teu masantren besi salah sangkilang nu masantren ge nu masantren ukur heula geus sabaraha taun ieu masantrenna karak 5 tahun mah kakaraknya hos sakieu doang asal ditanya sakieu nu teu nyahoan mah oh berarti ngerojok sakieu lain masak caina sakieu eta sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa tuh nah lamun geus 10 tahun 15 tahun alatna geus tepi ka anggeus juman syamsiah geus diaji kabeh jamul jawame goyatul usul selesai tafsirna berikut mustalahat hadis berikut mustalahatna nu paling penting cek guru urang Mama Bakri sempur tentang akidahna heula ulah belewuk bahasa mahna ulah belewuk pikihna ulah belewuk akidahna ulah belewuk kakarak menang dibere torikoh lamun kakarak jadi santri doang kula nu sok didongengkeun dea ji santri kakarak ke 1 tahun 2 tahun lah santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna ketika ngaji kabeh menang ti Allah urang nu Allah ti Allah keke ngaji deui sarua bae gerak urang ti Allah kicep urang ti Allah wabeh ti Allah langit ti Allah bumi ti Allah nu Allah kabeh urang mah teu boga nanaon urang awak urang nu Allah berikut ruh ge nu Allah nu urangan asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak Mbak mikirnya oh nu Allah kabeh mantap jadinya kabeneran kiai aya tamu dek disuguhan cek kiai tewa kotokna nu bede teh jago prinsip sangkaan kiai kan nu kiai horengan nu santri nu tadi teh barang maghrib si santri neangan kotok dah hiji kotok aing nu jago ye kamana cakena ieu kotok teangan bebeja ka mama naon sia leungit kotok hiji nu jago gede oh tadi ku mama meureun dipencit cakena kunaon tuh mama dipencit lah tuh nu Allah ye cakena oh masalah geus didokeun beja nu Allah oh geus masalah tuh kanu bodoh mah diancam ku nya nanya ku aing awas dideleukeun ku aing mana kotok kiai nu gede ku aing ayo sia lah oh kebenaran kiai teh boga kotok boga ge embe prinsip bae ku nya prinsip embe atuh kiai ge sarua barang magrib jangan embe oh hiji jangan ka santri aya anu tadi teh siap mencet me aingnya cak ke kiai teh oh kiai urang atuh dipencit atuh nu Allah cak teh atuh kurang dipencit bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh kiai ngarumah sial ta santri goblok cak ieu kan salah mere ilmu
nguncan wayah dibere Allah-Allahan bae akibat dibere akhirnya kos kitu tah bere heula fikih bere heula tauhid ulah langsung ke Allah bae asana sendal kiai bea kabeh Masya Allah. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi kudu tata cara thariqahna mimiti tauhidna heula. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon sifat 20 nu mantep heula sanggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah, nu mustahil ka Allah, nu jaiz ka Allah geus mantap wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Didijang ke bakal digambar ku ahli thariqah mah. Di awak urang teh aya lelembutan, aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul lapas, latifatul qalb. Anu dina Al-Qur'an dijelaskeun aya alamul amri jeung alamul khalqi. Seperti etalah dina ilmu thariqah ieu mah sakadar ulah totorekatan mun dibere ge can meujeuh nama ulah. Alhamdulillah di Tangerang Pak Bupati loba thariqah tapi laporan ka simkuring diulah aman. Sebab loba thariqah nu miku masa sih negara di pemerintah anak buah Bupati Zaki norekat haju korupsi. Pan ke jadi wali tukang korupsi masa sih? Teu bagus. Aya deui nu norekat dagang limbah, manya wali dagang limbah. Nah, ieu kan teu bagus ye. Nah, aya tukang ceramah masa make DP. Akan teu bagus. Lailah para jamaah kaum muslimin, akidahna heula kudu dimantapkeun ka Gusti Allah, fikihna kudu dimantapkeun ka Gusti Allah. Karak. Nah, aya deui jelema dibere ku guruna ngan guruna lantaran geus wali hebat percaya murid ka guru. Lamun guruna geus saleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya kajen ku kumaha ge. Aya hiji jelema neuk ka kota bebeja ka guruna, "Waalaikum salam ka mana sia?" Neuk ka kota cenah. "Ayo kok bebeja?" "Kula ngawa motor tapi teu boga STNK." Supaya aman ku polisi. Oh cek guruna ieu bae ye ye nya mun aya polisi ieu pikeun oh nu ya supkeun ya teh di deui langsung naik motor pede jasa ta muridna percaya ka kiaina kan. Ya Allah aya polisi sarua bae tapi lain polisi Kapolres di lain langsung nyanet eureun atuh kumaha surat langsung dibikin ini kebenaran barang di dalam Majmu Syarif surat Majmu Syarif cek polisi ini mah Majmu Syarif lah ini di sini berbagai surat ada Yasin ada Ar-Rahman ada Tabarok ada ya lebih lengkap ini Pak ini dari guru saya polisi bingung gitu di kos kieu cek udah SIM aja dah SIM dah surat mah biarin dah SIM bikin kuncinya SIM nah barang di dalam fotona beda di dalam deui jeung foto ini kok beda apanya Pak ini foto SIM apa wajah kamu kok beda ini bukan SIM kamu ya bukan Pak dapat minjem atuh SIM mah jangan minjem harus punya pribadi. Wah yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung polisi udah jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ye. Wah yang berangkat cenah balik ditanya ku guru aku mah selamat guru. Nah ieu guruna wali nyalametkeun membuat gerogi polisi tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap bahaya ieu mata ulah sambarangan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thariqah adalah suatu jalan untuk menuju wusul ilallah. Tanpa thariqah jarang walaupun aya nu dimurad ku Gusti Allah. Dengan cara-cara berthariqah intina adalah berzikir ka Gusti Allah, zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir, tetapi aya nu khusus
zikirna kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak diwajib nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus dipangeranan berarti maha pencipta, nyiptakeun langit jeung bumi, berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah, eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha pencipta manusia, moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah, eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah, eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah, eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah, nu ngamangpaatkeun nu ngamadaratkeun kecuali Allah, jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga, ja sorgana ge nu Allah kecuali Allah, eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah, ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantat eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min azabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, cuman make guru minimal secara umum ba'da salat tilu talqin zikir la ilaha illallah, tilu kali ba'da salat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun kadituna engke mungkin qadiriyah, mungkin naksabandiyah, qadiriyah wa naksabandiyah, satoriyah, khalidiyah, naksabandiyah dan lain-lain sebagainya, terserah kumaha ente meunang ti guruna. Nu penting guru mursyid jeung ukur ku diri sorangan geus mejehna apa henteu.